Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang sadayana? Nuhun pamidaramang mah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji sinareng syukur urang sanggakeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nu mana ku kudrat iradat mantena urang sadayana tiasa tepang deui dina pangajaran basa Sunda. Samemeh ngawitan diajar haji urang ngadoa sasarengan. Malah mandar kenging hikmah sinareng rahmat ti mantena. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wangsur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin. Walahilap oge urang syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Urang masih tiasa neraskeun pangajaran sok sanaos dina kondisi daring. Tetap semangat, tetap dipaparingan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Dina pangajaran deungeut ieu urang diajar nyusun artikel. Samemeh nyusun artikel perlu ku hidup dipikeun nyaho. Yen dina nyusun artikel aya dua rupa cara ngebrehkeunana. Nyaeta cara nu kahiji cara induksi jeung cara nu kadua cara deduksi. Nu kumaha cenah urang pedar. Anu kahiji induksi nyaeta ngebrehkeun informasi anu mangrupa pikiran, pamadegan atawa gagasan ti hal-hal anu sifatna khusus ka hal-hal anu sifatna umum. Sapertos digambarkeun dina gambar di handap. Nah, bubukana halna leuwih khusus, leuwih spesifik, teraskeun kana eusi oge panutupna langkung umum, langkung lega. Nah, nu kadua nyaeta deduksi. Nyaeta ngebrehkeun informasi anu mangrupa pikiran, pamadegan atawa gagasan ti hal-hal anu sifatna umum ka hal-hal anu sifatna khusus. Sapertos digambarkeun di handap. Bubukana lega, umum. Teras kana eusi, nah oge kana panutup langkung spesifik, langkung sempit. Sabada hidup nitenan pedaran perkara artikel jeung contona dina minggu kamari tangtu hidup geus boga gambaran nu kumaha anu disebut artikel teh. Pikeun ngalancarkeun nulis artikel hayu urang diajar nulis artikel anu basajan bae heula. Anu fakta-faktana aya sabudeureun diri hidup. Sangkan tulisanna henteu ka mana karep, hadena samemeh tret nulis teh susun heula rangka karanganana atawa pikiran utama anu jadi jejer dina unggal pada atawa dina unggal bait. Upama hidup bakal nulis basa ngeunaan pentingna ngamumule basa indung. Urang damel hiji conto judul didinya. Tulisanana dinawangun deduksi atawa nulis hal-hal anu umum heula tuluy ka hal-hal anu leuwih khusus. Nah, ieu conto rangka karanganana. Da bagian A, bagian bubuka nu kahiji naon anu dimaksud basa indung teh. Tah ieu dijadikeun pokok pikiran dina paragraf atawa dina pada nu kahiji. Anu kaduana basa indung naon wae anu aya di Jawa Barat. Naon cenah basa indung teh? Nah, basa indung teh nyaeta bahasa nu mimiti diajarkeun ku indung hidup nalika hidup gubrag dilahirkeun, nyaeta basa daerah. Nah, dina bagian eusi hidup dina paragraf katilu kumaha kaayaan basa indung panggedena atawa basa Sunda kiwari. Jadi basa indung panggedena di Jawa Barat teh nyaeta basa Sunda. Nu kaopat naon sababna barudak ayeuna embung ngagunakeun basa indung. Nah, dina pada nu kalima masih dina bagian eusi kumaha carana sangkan barudak ayeuna daek make basa indung atawa ngagunakeun basa indung. Nah, bagian C atau bagian penutup hidup dina pada nu terakhir, pada nu kagenep nyaeta naon pentingna ngamumule basa indung. Nah, ieu mangrupakeun rangkai karangan anu engke bakal jadi hiji artikel diwangun ku genep pada atawa genep paragraf. Sabada rarangkai karangan
nyusun kakara mimiti nulis. Hiji pokok pikiran anu disusun tadi bisa ditulis dina hiji pada atawa leuwih. Hartina bisa 2 atawa 3 paragraf dina unggal pokok pikiranana. Teu kudu kawatesanan hiji wae. Lamun sakirana perlu ngajelaskeun leuwih jentre bisa bae ditambahan. Ngan inget tulisanana teu meunang ka mana karep. Kudu anger ngaleunjeur dina hiji jejer atawa pokok. Nah di dieu urang mimiti nulis dumasar kana rangkai karangan di luhur. Tadi hideep nyusun rangkai karangan nyaeta genep pokok pikiran. Nah, mangga bade dituangkeun atanapi bade dilarapkeun kana genep paragraf atawa leuwih teu nanaon. Nu penting mah unggal pokok pikiran nu tadi dina bubuka, eusi jeung panutup anu aya genep bisa kalarapkeun kana hiji karangan artikel. Nah, contona misalkan dina paragraf nu kahiji berarti pokok pikiran tadi anu kahiji. Paragraf nu kadua pokok pikiran anu kadua. Tadi dia tadinya anu dina rangkai karangan. Nah, langkung jentrena tiasa dibaca ku hideep mangga contona sabada hideep misalkeun faham kana cara nyusun artikel engke dina tugas online hideep dipaparenan tugas kedah nyusun artikel ngarang artikel sorangan. Nyaeta temana mah dina anu aya dina sabeudeureuan hideep tapi geus ditangtukeun dina tugas online-na. Hatur nuhun sadaya perhatosanana. Pami aya patarosan tiasa dina kolom komentar atanapi dina forum diskusi materi dina SSA. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.